satajan neraskeun kana hanca sakumaha kamari parantos diuningakeun bahwa berkaitan sareng akhir dina sasi Sa'ban, rebo terakhir dina sasi Sa'ban sok disebat rebo wekasan. Kari wekasan teh terakhir bahasa Jawa. Kamari parantos dibahas tentang hal ihwal berkaitan jeung rebo wekasan. Berarti rebo terakhir tina sopar tahun ayeuna teh dinten enjing. Biasa di dieu nu sok biasa diamalkeun hiji dina wengi rebo. Dina wengi rebo bada maghrib urang ngaos Yasin sawangsulan. Dina ayat salamna sae urang maoskeun 313 wangsulan. Ngan ari berjamaah mah cekap 11 wangsulan. Sabab karunya nu kolot sikalah balelol nu ngora komo tengenah cicing bujur. Maka insyaallah biasa kawarid di dia sok diamalkeun ba'da maghrib tawasul ngaos Yasin teras ngaos doa rebo wekasan. Tuluy sunat sae diantawis amaliyah ahlul fudola bahwa dina sababaraha keterangan tina kitab Kanzun Najah oge dina kitab-kitab nu sanesna nguningakeun bahwa dina rebo akhir dina bulan Safar Allah Ta'ala ngalungsurkeun balai dugikeun ka 320.000 baliyat di mana tilauhil mahfud ila sama'i dunya, tilauhil mahfud ka langit dunia. Bahkan cek sapalih mah dugikeun ka 30.000. Maka dina hal ieu aya amaliyah diantawisna sing saha jalma anu nuliskeun ayat Al-Qur'an ayat salam dina Al-Qur'an ayat 7 kirang langkung tuluy ditulis tuluy dilebur ku cai eta caina diinum. Maka insyaallah kalayan keagungan mukjizat tulisan Al-Qur'an bakal dijaga, bakal diraksa tina naon rupaning baldiyat. Kuasa kitu nu parantos gaduh tayeu wapatna ditulis nu ieu teh di naon alusna mah ditulis ku urang, ditulis ku sorangan make minyak japaron tulis kana wadah naon ieu teh ayat 7 ayat salam teh salamun qaulan mir rabbir rahim salamun hiya hatta matla'il fajr salamun ala Ibrahim salamun ala Nuh salamun alaikum tibtum padhuluha khalidin. Ayat salamnya dina Al-Qur'an ayat 7 ayat. Tuluy ditulis ku urang. Ditulis dina wangkok, dina wadah, dina naon. Tuluy dilebur ku cai. Ya. Tuluy dileut eta caina. Sebagian
ibakeun campurkeun jeung cai ibak. Teu bisa nulis nage. Taya nulis aya. Bentuk kurang gunting, tuluy kurang dinaonkeun, ancamkeun kana naon? Kana baskom. Kana cai aqua gede. Bismillah. Wallah, kalau sumur sih ya. Ada tarannya kali ya. Bismillah bi'aunillah ilai sayyiduna wa anta maulana Allah ya hafid salam gitu terus doa sabahagian dileut sebahagian campurkeun mun kana taran kana sumur naon ngan ulah dibawa ka WC sabieu kalimah Quran ya cenah ada teboga taran tapi kubak di WC tah gitu carana ulah naon ulah kertasna dibawa tapi naonna caina eta campurkeun jeung cai bak gitu eta singkat iraha mandina isuk-isuk rebo dina isuk-isuk itu sancan linit gawe adus heula penting mah kacampuran ku cai eta we gitu cai eta adus mandi heula isuk-isuk tuluy sae salat isyraq mun teu salat isyraq salat duha sabada duha atawa langsung salat sunat mutlak diniatkeun pikeun tolak bala 4 rakaat setiap rakaat ba'da Fatihah ngaoskeun inna a'taina 17 wangsulan terus kulhuna 5 wangsulan falak binasna sawang sulan gitu sama 4 rakaat gitu beres tuluy duha tuluy ngadoa ieu gitu saya mah di kawitan ku isyraq heula isyraq teh salat suruk salat bijil panon poe gitu sanes suruk mah awal keneh waktu suruk aya mah ada jam 6 geus suruk geus isyraq geus bisa jam 6 teh ada subuhna ke jam 4:30 duha teh mejehna 6:30 teh geus mejehna eta teh ya lohor teh pan 11:30 jadi 6:30 teh pada ada init gawe agar jam 8 ya jam kerja mah jam 8 we eta bang 6:30 jam genep sarapat jam genep saparapat geus manjing duha terus manjing duha gitu jadi mun keluar di masjid ayeuna 6:30 aya itu seueurkeun mau sholawat dina eta waktos dina rebo subuh rebo eta khususna sholawat mubrom kamari teh sok ngaramalkeun da salat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wadfa'ala minal bala'i mubrom innaka ala kulli syai'in qadir ya dina hadis Rasul meninggalkeun sing sahajama anu salat subuh berjamaah tuluy di akhiran kuduha jeung isyraq berarti maka eta teh ka'annaka ajrun min haji wal umrata taman dudikeun ka 3 kali Kanjeng Rasul nguninggalkeun dina hal eta sing sajana salat subuh berjamaah tuluy salat isyraq tuluy salat duha gitu maka eta teh sarua jeung boga pahala haji jeung umroh taman sampurna dugikeun ka 3 wangsulan Kanjeng Rasul nguninggalkeun hartina dina kasampurnaan pahala nu dibikeun ka eta jalma anu tiasa subuh berjamaah tuluy dikir tuluy tepikeun ka salat duha gitu eta teh luar biasa pahalana teh. Kata Allah taala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikeun ku anjeun sabar jeung salat teh sebagai alat jang naon minta tulung ka Allah taala. Mun loba kararepet, loba itu loba ieu, loba hutang, loba itu, loba pikiran itu jeung ieu hayang kawin yang ieu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah hiji sabar. Modalna jadikeun alat. Kadua dari Allah wassalah
jadikan salat teh sebagai jembatan pikeun unjuk-unjuk ka Allah kana naon rupaning hajat urang sadayana gitu. Dak sok yakeun gitu. Cenah da haroream capek. Heuh pan eta paneulina kacape eta, haroream eta ngalawan hawa nafsu eta gitu. Enjang duda, pora sudah kawin deui harus eta. Duda geus buku kudu duda. Isi. Hari mampuh mah. Poliandri. Ya, jadi dawu Allah wasta'inu bisabri wassalah, jadikeun sabar jeung salat teh mangrupakeun alat jang urang pikeun naon, pikeun munajat ka Allah Subhanahu wa taala, lain sok bebeja ka Syekh Google, bebeja ka nu kagungan. Jadikeun sabar jeung salat sebagai penolong anjeun. Wa innaha lakabiratun illa lal khashiin. Ku Allah teh geus disebutkeun, kitu gawe teh berat, kitu gawe teh hese. Ilal khashiin, kecuali nu hadir hatena anu khusyuk. Lain hes tapi khusyuk. Khusyuk teh hese. Nu gampang mah khes. Ya. Eta diantawisna. Jadi beres ke adus urang ku ngangecai eta, cai doa eta ya. Tuluy gitu urang ngabersihan dohir urang, hakikatna ngabersihan batin menta dijaga diraksa tina naon rupanding baliat panyawat musibah itu. Tuluy urang salat duha tuluy doa rebo wakasan Allahumma ya sadidal kuwa wa ya sadidal mihal dalat biizzatika jami'i khalqika ikpili gitu min jami'i khalqika ya musinu ya mujammilu ya mutafadilu ya mun'im ya mukrim ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin jeung satuluyna baca eta gitu. Apa kalau deui baca, teu bisa baca kusuna. Ya Allah, paparin abdi kasalametan. Geus sakitu simpel. Selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat gawe, selamat dina aktivitas, selamat rumah tangga, selamat beunang kabeh ku eta gitu. Cukup nyuhunkeun kasalamatan, nyuhunkeun salamat di dunia, naon aktivitas nu keur di ragab, nu keur dikeureuh mudah-mudahan aya dina kasalamatan. Atuh bil khusus deui salamat di akhirat. Nah itu ya. Jadi yang simpel begitu. Ya Allah, paparin abdi kasalamatan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Jagi itu abdi tidak naon rupaning panca bahaya dunia oge panca bahaya akhirat. Tah kitu lah bisi teu apal mah ngartieun gitu rek bahasa Inggris segae doa bebas ya itu nya nu abdul mah ya doa